anak tina mangle kieu Pangraja Kujang. Kujang si gagah karancang buatan para guriang ditepak para sang hyang. Beusi nak tidak aki wajana ti ke sang bapa panyipuh pasucen emak. Kujang hiji ngesi wiji, kujang dua mada-mada, kujang tilu nungku-nungku, kujang opat ngawan-ngawan, kujang lima lingga omas, kujang genep nguren-nguren, kujang tujuh tumpang pitu, kadalapan kasalapan lobana tanpa wilangan. Kalemur abrul-abrulan kadesa antay-antayan kadayeuh alut-alutan. Didinyana beusina tidak aki wajana ti kesang bapa panyipu pasucen ti susu indung matak cek agama ge hormati kedua orang tua. Ku bapa ka Bandungan lamun pameget hese nya syarat istri wa kadang-kadang jauh durian eta kujang naon durian teh Pak jodoh durian teh eta jodoh jodoh nya tah eta kujang da seueur eta menangna tina mangle zaman pa eta tina mangle malah cek agama pan kieu surga aya di talapan indung. Bapa mah pernah nepi ka ayeuna ge aya tilas dunungan ngaku anak Haji Abdullah Sarip zaman Belanda jadi lurah. Saur kapilanceukna ceucih namina dicacag ku kene Belanda dipaleukeun ka Walungan Teras Agung Walungan Teras teh anyateuy. Matak dina deuk angkat-angkatan ge bapa mi patahan. Di kieu Bismillah alhamdulillah Allahu Akbar nam bapa teh heula hiap mak paneri Sang Nur Muhammad nuturkeun ti tengah. Jadi salawasna urang teh dek init-initan diaping ku indung jeung bapa tapi ulah ngaleng mudu dilengkah Bang Baru ngamekan we ngamekan Bang Baru nya ngamekan we dek sakali dek dua kali mana nu karasa hampang gede lengkahkeun ka tuhu lamun karasa kenca lengkahkeun bapa mah kan udah sasarahan besok gitu. Tah, kurang tarskeunnya bahasa Sunda. Aya sisiniran, aya paparikan. Bangsalan. Bangsalan, ari sisiniran.